orang dijamin lebet ka tanah perjanjian sawarga, tapi kangge lebet ka ditu teh samangsa urang hirup sanes cicing-cicing bae. Aya tanggal walor nu kurang kada dipidamel. Nyaeta hirup leres hajang bina. Kedah satia ka Gusti Allah. Sok sanaos kaayaan henteu sakumaha nu di pikahoyong ku urang. Kedah satia. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Mugia Gusti maparin kakiatan kasehatan ka pamiarsa sadayana sanaos pamiarsa kagungan persoalan dina kahirupan sadidinten. Pamiarsa dinten ieu Gentra Kahuripan bade ngaguar perkawis tanah Kanaan, tanah perjanjian ti Gusti Allah. Pamiarsa di sagedeungeun simkuring aya Kang Adang atanapi Pak Adang, hatur nuhun Pak Adang. Sami-sami. Tos janten narasumber nu satia ieu. Amin, amin, amin. Pamiarsa janji Gusti Allah ka Bapak Abraham henteu pernah henteu dugi ka kenat-kenat didugikeun ka Ishak ka Yakub. Dinten ieu hiji tanah perjanjian anu dipasihkeun dijanjikeun ku Gusti Allah ka Abraham bade dicumponan ngalangkungan Yosua anu mingpin ka tanah perjanjian ieu. Padang ieu perkawis janji Gusti Allah ka Bapa Abraham dugi ka mangsa ieu nyaeta ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ieu kumaha perkawis tanah Kanaan ieu? Mohon. Tangtos orang tiasa maluruh deui sateacan orang cumarios langkung jero perkawis ieu nyaeta pedaran sateacana orang cumarios perkawis Musa. Anu nampi 10 hukum Gusti anu dikenal salaku hukum Taurat. Salajengna henteu liren di Musa, margi hukum Taurat ieu sanes kangge di padang gurun. Hukum Taurat ieu kangge dilampahkeun, kangge ditedunan dina kahirupan bangsa Ibrani. Di mana nyaeta di tanah perjanjian teh. Tah sateacan dipimpin ku Yosua sareng Kaleb lebet ka tanah perjanjian kangge urang sadaya tangtos terang upami ngaos pangandika Gusti khususna dina budalan sadaya jalmi anu dibudalkeun di Mesir dipimpin ku Musa eta tos ngantunkeun di padang gurun margi total waktos tos benten generasi muhun leres pisan total waktos anu di jalanan di padang gurun teh 40 tahun janten tos benten generasi kajabi Yosua sareng Kaleb. Padahal salaras nama upami bangsa Israel generasi eta taat ka Gusti mah nya moal dugi ka 40 tahun. Tah eta salah sawios alasan kunaon kajabi Yosua sareng Kaleb. Margi aya margina. Sadaya sakumaha ditinggal ku urang dina pangandika Gusti upami daos dina budalan sadayana teu kamanah ku Gusti. Margi basangkal ka Gusti seep sadaya di padang gurun tetiasa lebat ke tanah perjanjian. Nembe engke ngalangkungan Yosua sareng Kaleb tiasa lebat. Malih Musa ku anjeun salaku pamimpin henteu dugi. Ku Gusti mung dipasihan ninggal. Tah ieu tangtos hiji hal anu ku urang tiasa oge dicanak janten pangajaran kangge urangnya di lebat Gusti. Kunaon Yosua sareng Kaleb tiasa lebat? Hayu urang tinggal heula. Patali sareng tanah perjanjian teh sateacan urang ngagua Rusia. Kunaon Musa sareng Kaleb tiasa lebat urang tinggal dina Bilangan 13. Janten tanah Kanaan ieu teh memang ku Gusti parantos dijanjikeun sakumaha tos disabit tos disebat sakedik tadi ku pasam. Yen ti zaman Bapak Ibrahim anu dicatat dina Kajadian 17 nya urang tiasa ninggal yen memang ieu teh tos dijanjikeun wilayah ieu teh ka aranjeuna. Sateacan bangsa ieu aya dan nama Ibrahim. Namun Gusti mah tos paos tos ninggal ka payun yen baris janten hiji bangsa ageng ieu berkah sejen oge janji sejen ka Ibrahim. Tah buktosna naon bangsa ieu periogi tempat. Kajabi ti kitu aya hartos oge. Margi tanah perjanjian teh sanes mung asal tanah
gitu. Asal wilayah tanah anu luar biasa kita saningal. Wari urang tinggal dina bilangan 13 ayat anu kahiji dugi ka 3 heula. Hiji ka 3. Mohon. Pangeran ngandika ka Musa, maneh kudu milih salah seorang pamimpin ti saban kaum anu 12. Tuluy utus sina ngintip ka tanah Kanaan anu ku kami rek dibikeun ka urang Israel tea. Ku Musa dilampahkeun sarta anjeunna ti tanah gurun paran ngirimkeun para pamimpin tea. Tah nyata janten bag-bagan salajengna saparantos Musa nampi 10 hukum dilajengkeun kumaha tatan-tatan jalmi anu dipingpinna nyaeta generasi anu enggal. Anu tos diulang, tos diajarkeun secara khusus ku Musa kangendunan 10 hukum, tos dipersiapkeun. Nah generasi ieu teh salajengna sejak lebet ke tanah perjanjian. Namun rupina Musa henteu kitu wae lebet, anjeunna sakumaha hikmah ti Gusti ngintun utusan. Tenten di dieu disangkeun maneh kudu milih salah saurang pamimpin ti saban kaum anu 12 tuluy utus sina ngintip ka tanah Kanaan anu ku kami rek dibikeun ka urang Israel teh. Janten para pamimpin teh aya 12, margi aya 12 suku, putra-putra Yakub teh aya 12. Janten ngawakilan sasuku saurang diutus kangge nalungtik kangge ninggal tanah perjanjian ieu. Kumaha cenah hasilna? Urang tinggal dina ayat 17 dugi ka ayat ka-24. Dina pasal anu sami nyuunkeun mangga Pak Sam pangaoskeun. Ayat 17. Mohon. Kieu ngalna. Meme bral ku Musa dipaparin amanat heula saurna. Ti dieu kudu ngaler nepi ka tanah Kanaan belah kidul. Tuluy arunggah ka pagunungan. Arintip tidinya kumaha kayaanana eta tanah. Sababaraha cacah jiwana sakumaha sakakuatanana. Naha eta tanah teh alus atawa goreng. Jelemana caricing di desa-desa anu bolongor atawa di kota-kota anu di kuta. Pariksa taneuhna lendo henteuna, loba henteuna terang tatangkalanana jeung balikna omat. Kudu mawa conto bubuahanana. Harita memang keur musimna buah anggur mimiti arasak. Tah. Ieu mintonkeun kumaha tanah ieu. Musa henteu mung nyepeng janji Gusti lajeng bral angkat henteu oge. Anjeunna ge masihan piwejang atana piparentah waktu harita kangge ka-12 jami ieu. Tinggal cara taliti kumaha tanahna, kasuburana, kumaha kaayaan jalmi-jalmina, sabaraha cacah jiwana saurna. Loba henteuna ieu kedah kagambar rupina ieu 12 jam itu tuh angkat nalungtik ka ditu dina ayat 21 disanggemkeun kieu bral utusan arindit maju ngaler tuluy ngintip eta tanah ti kidulna mimiti ti tanah gurun Sin terus ngaler mapa jalan nepi ka Rehob hiji tempat anu geus deukeut ka Hamat tidinya terus ka Hebron wewengkon eta tanah belah ti kidul pamatuhan urang Ahiman urang Sesai jeung urang Talmai. Ieu 3 suku bangsa teh turunan bangsa Enak. Hiji bangsa anu awakna jarangkung gede. Ayat 13. Salajengna Hebron mimiti kabukana teh 7 tahun samemeh soan hiji tempat di tanah Mesir. Sanggeus nepi ka lebak Eskol maranehna ngala buah anggur saranggeui. Ranggeuyanana kacida beratna nepi ka digotong kuduaan. Ngala buah dalimah deui jeung buah kondang bawaeun mulang. Pamungkas eta ayat 24 eta tempat anu matak dingaranan lebah Eskol teh lantaran perkara eta buah anggur saranggeui anu diala ku urang Israel teh. Ieu laporan perkawis tempat. Hiji tempat sakumaha piwulang Gusti waktos anjeunna masihan janji ka Bapa Abraham, Ishak sareng Yakub. Hiji tempat anu saurna teh limpah ku susu sareng madu. Sanes mung tempat anu asal kitu wae. Tapi leres-leres tempat secara lahiriah ge tempat anu ngagambarkeun
Margi sakumaha gambaran bangsa Ibrani, bangsa Israel lebet ka tanah perjanjian. Ieu oge janten gambaran Gusti nyanak jalmi nu percanten umatna ka tanah perjanjian sawarga. Janten tiasa janten gambaran eta. Hartosna gambaran ieu kaayaan di sawarga engke kangge nu percanten urang-urang sapertos ayeuna leres pisan. hiji tanah hiji tempat anu mulia anu agung nya pinuh leres. kabungahan. Leres. Karena eta gambar lahiriahnya Leres. tanah Kanaan mah pinuh non hasil buah-buahan mohon. Ya anu matak genah betah kitu nya. matak genah betah. Genah betah merenah we. Tumanina Lengkapnya janten lengkap. leres. Leres, Tuangeuna kajamin. Ya ngagambarkeun yen Gusti teh ngagaduhan rarancang sanes rarancang anu asal. Gusti mintonkeun yen upami Gusti ngagaduhan rarancang bade nyanak umatna teh sanes kana pibah laeun tapi kana pibagjaeun. Harita abdi emut Pak Adang nyarioskeun memang dina Alkitab ge nyarioskeun kan dina waktos Abraham disauran teh kaluar teh sanes tanah anu ieu teu acan ka padang gurun heula terus diproses ku Ishak, Yakub, Yusuf, Musa nya eta proses sateu acan lebet ka tanah Kanaan. Nah ayeuna kumaha lebet tiasa lebet ka tanah Kanaan ieu? Leres. Tangtos aya caranya anu tiasa lebet teh kumaha. Urang tinggal tina ayat anu ka-27. Cobian eko abdi diaoskeun kangge urang sadaya. Kieu pupulihna ka Musa. Eta tanah teh parantos disidikeun. Kayaanana beunghar sareng subur. Ieu ngabantun bubuhanana saeutik. Mung jalmi-jalmi kacida baredasna kota-kotana nya arageung nya warweg. Di kuta kuat sakurilingna. Kajabi ti kitu di ditu teh aya suku bangsa anu jarangkung gede. Palih kidul dicicingan ku urang Amalek. Pagunungan dicicingan ku urang Het, urang Yebus, urang Emor. Tempat-tempat sapanjang basisir Laut Tengah sareng sapanjang walungan Yordan dicicingan ku urang Kanaan. Tak ieu gambaran kota. Kumaha Yosua sareng Kaleb salajengna tiasa lebet ngalangkungan hiji panalungtikan. Hiji hal anu diperhetangkeun asak-asak. Sakumaha saur Musa ka anjeunna kedah ditata, kedah ditinggal caca jiwana, kumaha gambarana. Ku Yosua didugikeun sadayana. Saur Yosua ieu tanah teh endah pisan, subur pisan, sae pisan. Saha nu linggih di dituna gambarana. Ieu teh penting. Kumargi rupina kangge jalmi tiasa nganikmatan nugraha Gusti perjanjian ieu. Sanes kanikmatan kitu wae. Tapi aya hiji hal anu kedah dipidamel ku jalmi, aya hal anu kedah diperjuangkeun, aya tantangan. Sakumaha hirup urang, mangsa urang percaya ka Gusti, urang dijamin lebet ka tanah perjanjian sawarga. Tapi kangge lebet ka ditu teh samangsa urang hirup sanes cicing-cicing wae. Aya tanggal walep nu urang kedah dipidamel. Nyaeta hirup leres hajeng bina. Nya kitu oge ieu. Janten kitu cara Yosua nyanak jalmi kangge ningal eta tanah. Nah, urang langkung paos deui urang tinggal dina pasal salajengna. Ayat 7 dugi ka 8. Punten Pak Willy pangaoskeun. Tuluy ngomong kanu loba pokna. Eta tanah anu kakara tas di talengteng teh kacida pikabitaeunana. Asal kalakuan urang sing matak sapuk kana manah pangeran. Kumantena tangtu dicanda kaditu. Sarta eta tanah anu sakitu beungharna tur sakitu lendona teh tangtu dipaparinkeun ka urang. Ulah ngalawan ka pangeran jeung ulah gimir ku urang ditu. Moal teu babari ngelehkeunana. Pangeran nyerangan urang sarta mantena geus ngelehkeun alah-alah urang ditu. Jadi ulah sieun-sieun. Tah, urang tiasa ningal kumaha ya cara Yosua sareng Kaleb. Sateu acana upami urang ngaos, sateu acan ayat nu diaoskeun ku Kang Willy tadi, cumarios patali sareng seber cenah saur urang Sunda mah. Jadi di antawis nu 12 nu diutus teh 10 mah ical pangacianana teu aya kawani.
Kumargi ninggal Ningal jami-jami Jangkung jangkung agung cenah. biasa oke Pak Kesar itu sigana teknologina. Leres. Kalebat eta margi aya kuta anu ngange kuta anu ngange benteng maksudna. Wilayah-wilayah anu di benteng jangkung luhur eta teknologi zaman harita. Janten ningal nu kitu wae kumaha cara ngelehkeunna. Margi naon? Urang Ibrani mah da sanes prajurit. Rakyat dasajan, rakyat biasa anu dibudalkeun ti Mesir nuju janten gandek sanes prajurit. Ninggal kitu pasti sieun secara lahiriah manusia sieun. Upami pengalaman di zaman Yusuf kan eta janten budak-budak. Leres. Janten sanes tentara, sanes prajurit, sanes tukang tarung. Ayeuna dipayunkeun ka kaayaan model kitu, tangtos sarieun. Namun eta teu janten alasan margi saur Yosua kieu urang tinggal deui nya sakali deui ngawitan ayat 7. Eta tanah anu kakaratas di talengteng teh kacida pi kabitaeunana. Asal cenah ayat 8 kalakuan urang sing matak sapuk kana manah pangeran kumantena tangtu dicandak ka ditu sarta eta tanah anu sakitu beungharna tur sakitu lendona teh tangtu dipaparingkeun ka urang. Aya syarat. Yosua ninggal. Memang leres eta aya kayaan nu janten tantangan. Namun eta tantangan tiasa dielehkeun asal urang kedah tumut ka Gusti. Ngandalkeun Gusti. Ulah ngange paningal jalmi. Ayat 8 upami dilajengkeun kieu cenah. Ulah ngalawan ka pangeran jeung ulah gimir ku urang ditu. Moal teu babari ngelehkeunana. Pangeran nyarengan urang sarta mantena geus ngelehkeun alah-alah urang ditu jadi ulah sieun-sieun. Ieu kuncina. Rupina anu baris janten kakiatan aranjeunna lebet teh sanes kaayaan aranjeunna sakali deui tadi tos disabit yen aranjeunna mah jalma biasa, sanes prajurit, sanes tukang perang dan sareng sejabina tangtos gimir. Tapi saur Yosua sareng Kaleb ulah sieun. Gusti pananggeuhan, Gusti nu pasti nuyun, kakiatan Gusti anu baris nyana ka ditu. Kumaha kitu ulah ngalawan ka Gusti. Hartos ngalawan teh sok sanaos kaayaan kange aranjeunna harita, sok sanaos kaayaan pika gimireun, ulah salajengna urang mundur. Hartosna sok sanaos kitu ada Gusti nu miwarang, majeng we. Kitu janten jaminanna teh Gusti. Ai nu ngalawan mah kieu nu 10 urang teh. Urang mah tiasa lebet. Tinggal jamina, tinggal kota-kotana di benteng sesang ngelehkeunana atuh ieu mah urang teh upami diaos ayat 1 acana disangemkeun sadayana kukulutus. Kukulutus sieun alim langkung saya maot di padang gurun we cenah daripada dicanak. Eta teh nu kukulutus teh anu teu kiat panginten mayunan sagala kahirupan. Henteu naon? Henteu sami sareng anu diemutkeun pangintennya. Eta gambaran secara lahiriah. Leres. Jadi sanes maksudna urang percanten ka Gusti sakumaha bangsa Israel harita percanten ka Gusti lajeng hirupna janten teu normal nya. Kaayaan teu ditampi salaku kaayaan. Henteu, tetep kaayaan katinggal masalahnya masalah kabagjaannya kabagjaan normal. Namun anelan urang sanes diri urang. Anelan aranjeunna ge sanes diri anjeunna kumanten tapi Gusti kumanten. Eta anu ditinggal ku Yosua sareng Kaleb. Kitu cara Yosua sareng Kaleb nyana kalebet. Janten ninggal musuh anu siga raksasa oge. Mun Wantun ninggal benteng-benteng anu ieu pasti percanten Gusti panginten tiasa ieu nya. Leres. Dina ayat 24 Gusti nyaur secara langsung perkawis sikepna mohon. Pasal anu sami coba. Pasal 24. Iya ayat 24 ku abdi awaskeun. Ari Kaleb abdi kami ku sababeda deui sarta tetep satuhu tangtu ku kami ieu teh Gusti dicandak ka ditu ka tanah anu ku manehna tas ditalengteng. Anak incuna bakal ngamilik eta tanah. Lajengkeun ayat 25 na. Bakal nyaricingan tanah-tanah lebak anu ayeuna dicaricingan keneh ku urang Amalek jeung urang Kanaan. Maraneh isukan kudu malik ngejugjug
ka gurun Kesik anu nuju ka Teluk Akaba. Ieu benten, ieu pangangken Gusti, ieu panyaur ti Gusti. Benten cenah Kaleb mah, Kaleb sareng Yosua anu dimaksud. Kumargi henteu sakumaha anu 10 sareng sakumna umat, eta nu 10 teh sakumaha oge umat nu sejen. Kumargi muhun nu 10 teh kan dicanak ku Musa janten wakil ti suku-suku nu 12 teh. Tangtos ku upami pamimpin we tos kitu, nya nu sanesna ge kacana kitu udah pasti didugikeun. Tong ka ditu cenah kieu tah. Langkung gampil kan nginsieunnan daripada kawan. Tapi Gusti nyangemkeun Yosua sareng Kaleb mah benten. Kumargi aranjeunna mah benten, ieu mung 2 jalmi ieu nu tiasa lebet. Ka tanah perjanjian. Mohon. Abi ninggalnya anu 10 jalmi nya kalebet 10 suku sadayana. Mohon. Eta teh ku ka henteu percantenanana, eta teh ku Gusti mah tos dianggap ngalawan eta teh. Leres pisan. Nya abi ningali ieu dina ayat 23. Mangga mohon. Saur Gusti teh maranehna hamo asup ka tanah anu ku kami dijanjikeun ka karuhuna. Leres. Sakur anu ngalawan ku kami moal aya anu diasupkeun ka ditu. Leres pisan. Mohon. Jadi wangun ngalawanna teh sanes kumaha tapi henteu tumut. Disaurkeun tadi ayat 24 na kumargi Kaleb mah tumut teh hartosna. Kaayaan memang kaayaan anak kitu, namun aya pangersa Gusti nu nyangemkeun sok lebet we. Tumut ka mana? Ningal kaayaan atawa ningal naon nu disangemkeun ku Gusti. Sawelarna nu sanes-sanes mah di ayat 23 ngalawan. Berarti tumut eta teh hartosna percaya sanaos waktu harita sesah pangintennya ngalawan musuh-musuh anu arageung, tapi anjeun tetep percanten Gusti anu nyarengan. Janten ieu janten koncina kumargi kitu ieu perbentenan sikap antawis Yosua sareng Kaleb sareng jamaah umumna atanapi masyarakat Israel umumna waktu harita. Benten sikap benten hasil. Dina ayat 25 cenah Kaleb mah baris nyicingan eta tanah, lebak-lebakna, lengkob-lengkobna, turun-tumurun di dinya. Janten leres pisan ke upami urang ngaos salajengna sajarah Kaleb lebet. Kaleb leres anak incu tuh ngawaris tanah Kanaan eta leres-leres dibuktoskeun. Nu sanes mah henteu, anu teu tumut teh Kang Willy eta mah henteu. Janten leres-leres pangandika Gusti. Margi catatan pangandika Gusti salajengna mintonkeun yen tanah anu dijanjikeun teh leres-leres tiasa dicanak, tiasa diandih, tiasa kapimilik. Sok sanaos tantanganna bangsa-bangsa anu ageng, anu jarangkung ageng, prajurit-prajurit tangtosna hebat, kota-kotana anu dibenteng nu ngangekuta sareng sajabina, tapi sadayana ku Gusti ditulungan. Patarosan salajengna. Mohon. Yosua dipilih ku Gusti. Mohon. Kalebet ku Musa. Mohon. Dipercantenkeun mimpin bangsa Ibrani eta lebet ka tanah Kanaan. Patarosanana kumaha tah Yosua anjeunna tiasa ningal yen tanah perjanjian ieu teh. Leres-leres tanah anu pasti sae anu dijanjikeun ku Gusti. Leres pisan. Dina urang-urang tiasa ningal heula sakedapnya dina ayat wih deui kanu ayat tadi dina pasal 14 urang tinggal ayatna anu ka ngawitan ayat nu ka-7. Tuluy ngomong kanu loba pokna tanah anu kakara tas ditalengteng teh kacida pi kabitaeunana. Kumaha anjeunna tiasa ningal? Nalengteng. Dinggange kecap nalengteng. Janten kange urang sakumaha Yosua, rupina urang tinggal heula Yosua sareng Kaleb, rupina anjeunna henteu asal kitu wae. Anjeunna angkat, lajeng ditinggal dital. Priyogi oge hiji tindakan anu tarapti, ati-ati, janten ditalungtik heula. Sanes mung asal iman Yosua teh. Iman teh ngawujud dina kabijaksanaan. Dina sikap oge. Leres. Anjeunna tumut ka Gusti panduaan teh katumutan eta ngawujud dina naon? Dina kawijaksanaan hirup. Salah sawiosna saur Gusti jug ka ditu.
henteu asal gebrus ada cenah Gusti ngajanjikeun belenyang we henteu. Anjeunna tetep ninggal kaayaan, lajeng ditalengteng, lajeng ditinggal, dicatat hiji-hiji diwincik kitu kieuna. Jalmi nu percanten mah tos menakan kitu teh sanes mundur, langkung sumanget. Sakumaha upami urang ngaoskeun kana ayat 8 sareng sajajengna. Urang tiasa majeng eta baris dipasihkeun ku Gusti saurna. Ta eta carana Yosua sareng Kaleb nyanak bangsana lebet ka tanah eta. Nyaeta ngalangkungan hiji panalungtikan anu dikuatkeun ku iman. Sok sanaos aya panalungtikan teh henteu sadayana nyugemakeun. Kan carana teh anjeunna mah ngangkat ieu teh tanah anu sae pisan, hasilna kieu. Saolah-olah anjeunna ngasampingkeun masalah perkawis bangsa nu jarangkung gede, perkawis kotana nu ngange benteng, ngange kuta, dikesampingkeun nu ditinggal ku anjeunna leres ieu teh tanah perjanjian. Tanah anu limpah, anu subur, eta nu ditinggal. Hal anu positifna, hal anu saena. Ieu oge masalah sikap. Sikap anu sae anu dipintonkeun ku Yosua sareng Kaleb. Kumaha kitu anjeunna tiasa nyanak. Bangsana lebet tak kitu. Tah upami kitu panang kangge kahirupan urang ayeuna sikap-sikap naon anu kedah dipintonkeun ku urang supados urang upami gambaran namanya kan ge kahirupan umat anu tos dipilih ku Gusti Allah dijanjikeun hiji tanah perjanjian kiran-kinten aya pelajaran naon kangge urang-urang. Mohon. Tangtos tina carios ieu, tina kisah ieu, tina carita Yosua sareng Kaleb nyanak bangsana lebet ka tanah Kanaan anu teu gampil teh. Urang tiasa nyanak pangajaran. Nu kahiji urang kedah satia ka Gusti Allah. Hiji satia. Satia. Sok sanaos kaayaan henteu sakumaha nu di pikahoyong ku urang. Kedah satia. Emut tadi ayat 24 kumargi Kaleb tumut. Tumut teh kecap sanes kecap anu sami sareng satia, tumut. Satia, sumerah oge, henteu sulaya. Salajengna percaya yen ieu teh rarancang Gusti. Urang kedah leres-leres percaya. Abdi tadi nyangemkeun Gusti mah upami kagungan rarancang teh henteu asal kitu wae, leres-leres nyanak baris nyanak kana kabagjaan. Sok sanaos dina prak-prakanana mapai ngajalanan eta rarancang Gusti teh henteu gampil, tapi eta teh pibagjaeun. Rarancang Gusti mah margi benten sareng jalmi. Gusti mah terang naon nu baris ka jantanan ka payun. Sanes mung ninggal ayeuna harita apan urang mah cenah aya paripaos saur basa Sunda saha nu parantos nganjang ka poe isuk. Nganjang ka pageto ninggal poe isuk. Weuh deui ka kamari teu tiasa. Urang mah mung tiasa ninggal naon nu katinggal ayeuna. Urang kedah percanten kana rarancang Gusti. Nu salajengna kedah wijaksana. Yosua Kaleb nalungtik heula sok sanaos eta dipiwarang ku Musa. Gusti oge maparin kawijaksanaan ngabentenkeun masalah sareng kauntungan. Ngabentenkeun hal anu awon sareng anu sae. Yosua wijaksana tiasa ninggal sok sanaos aya tantangan di dinya tapi aya harepan anu ageung nyaeta tanah nama subur, tanah nama makmur, hasilna sae, dicanak buktosna. Soal tantangan keun we heula, nu penting mah masa depanna. Nu pamungkas, hargaan, atan api urang kedah ngajenan ka asih Gusti. Margi tanah perjanjian ka bangsa Ibrani, ka bangsa Israel harita, sakumaha oge perjanjian ka urang teh tadi disebut. Yen eta teh kasih Gusti. Upami Gusti ngajanjikeun hiji hal nu sakitu endahna, eta teh kedah dihargaan. Kumaha cara ngahargaanna? Ngajalanan hirup urang, sateu acan urang dugi ka ditu, lebet ka ditu, kalayan leres. Sakumaha pangersa Gusti, sakumaha bangsa Israel harita, Ibrani harita dituntut supados ngajalanan hirupna sakumaha tuntunan hukum Taurat. Supados tiasa lebet. Kitu Pak. Aduh hatur nuhun Padang kana guaranana. Ye mugia danten berkah kangge urang-urang. Amin. Pamiarsa sadaya janji Gusti anu tos dipaparinkeun ka Abraham
oge kasadaya umat manusia anu percanten ka anjeunna nyata hiji tanah perjanjian. Kangge urang-urang sadaya kerajaan sawarga tempat anu mulia anu endah pisan. Eta dipaparinkeun kangge urang-urang sadaya. Naon wae anu disanghareupan ku urang-urang ayeuna pasoalan-pasoalan kahirupan boh ti alam semesta ieu anu tos reksak, anu bakal nyumpingkeun malapetaka urang teu kedah hariwang. Aya Gusti nu nyarengan urang, nu ngamampukeun urang ngalangkungan sagala persoalan, sagala marabahaya eta. Hatur nuhun, mugia Gusti ngaberkahan pamiarsa sadaya. Teras tumut.